Tah eta bebestian teh sok aya tungtungna. Kos nunggu besti. Nah gitu iya kan baik lah, nu penting mah ka arti we kan baik batur dek ngomongna naon oge ieu paduli, nu penting mah urang senang teu ngarugikeun batur. Cek aya naon maneh tumben ka dieu? Ih si Oce meni kitu ngajawab teh. Lain biasana ge maneh sok babarengan wae jeung Cepitri. Gening lamun panggih di jalan ge maneh mah mun panggih jeung urang di jalan teh sok bular balieur tepugu. Henteu ah Cek, ayeuna mah geus teu babarengan deui jeung Cepitri. What? Nah aku naon lain ngabesti jeung Cepitri teh. Da gening kamana-mana oge teu oleh duaan. Heueuh Cek, ena mah hoream, ena mah gaul jeung Cepitri teh. Da gening gaul jeung Cepitri mah kalau bapi omongeun ah. Naha pi omongeun naon kitu Cek? Katempo ku urang mah sakitu layeutna. Emang katempo nama layeut. Tapi ena mah hoream da Cepitri mah loba tipa kitah wae. Da Cepitri mah ka urang teh butuh tanagana hungkul. Oh my god. Kalak matak loba pi omongeunna jeung pidorakalkeun. Da Cepitri mah lolobana pagawena ngomongkeun wae batur. Tah eta bebestian teh sok aya tungtungna. Matak urang mah embung bebestian kitu teh mending cicing di imah we. Aya pigawean di gawean eueuh cicing. Yes. Heueuh Cek, daripada kitu mah ayeuna mah urang mending keneh gaul we jeung Ece. Yang teuing kan urang mah geus ngomong embung bebestian teh sok aya tungtungna. Contoh we ayeuna maneh geus jauh jeung Cepitri mah tungtungna ayeuna maneh ngagogoreng Cepitri. Tah ayeuna Ece gaul jeung urang, tempo urang rengang jeung Ece engke urang nu digogoreng ku Ece ka batur. Cek ayo aja geus geulak nyari panah.